Hei, Syahid Guludug. Gagabah pisan Syahid Guludug. Gimana cari tanah Syahid Guludug? Aya we. Gagabah pisan daripada maneh. Sarcil Tarman. Hei, kela. Tarman naon hid? Taramande. Gagabah pisannya. Urang masuk mandi. Mana aya naon ngageran urang? Urang ngerek nanya kan nu belat. Gagabah pisan kanu belet maneh. Sok naon pertanyaanna? Yo, ragapkeun Heeh. Balik tapi aya nini. heeh. Di luhur tangka kalapa, turunan naon heula? Sukuna heula. Salah. Nah, bersalah. Ya salah we tuh. Leungeunna heula. Hayang ditutup kita ini. Salah. Oh, kalapana. Ya tuh tidak gore tahu ini nya. Aduh, salah. Oh, daunna heula. Aduh, astagfirullah, Syahid da main bodoh teh dibiakeun sorangan wae nya. Salah. Yang geus naon atuh cek maneh Sarcil? Nya naik heula atuh. Heula isya. Manya moal aya nini di luar tangkal kalapa sok. Heeh sih. Nya pasti lagi otomatis naik heula lah. Manya jodoh kayak di luhur sok kumaha cari tanah. Matakna hid. Mae teh loba dahar kangkung jeung bubuk besi. Mae pinter tak man cair. Wah, emang bisa dijadikan pintar gitu? Bisa atuh. Bener bisa jadi pintar? Bisa paling maot. Mana emang ada pisan ke orang teh lah. Da mah belep.